can balik dah nya gawe ngaji sorangan wae bulan puasa teh mending udah ngaji. Aing mah akhir zaman meureun lah sorangan lah. Aduh, Pak Ustad aja. Sian aja. Ustad, anjir, Pak Ustad keren amat penampilan aing nya. Anjir pakai kongkorong gitu kos preman-preman. Tuh, Assalamualaikum, Pak Ustad. Ustad bunget cia tah. Ustad, kunaon Pak Ustad? Wih salah naon? Ustad sasia. Ustad, ya kan uing murid Pak Ustad, astagfirullah Pak Ustad lupa ingatan eta bajuna ganti. Ustad, Harus sia. Era aing ngajar ngaji ka sia. Hah? Pak Ustad lain nya. Duit nama sarua tapi bajuna beda. Galak dan. Kata Kalian sia kemana? Hah? Datang diundang. Mangkat teu beja-beja ka aing. Goblok sia. bolong. Enggak boleh. Kalian sia kemana? Goblok ngangkat. Man sia? Ayo, sopan goblok. Bener nak? Dan, Kita deg naon nak? Dan, Pak Ustad kasurupan naon mah? Aduh, Dan aneh banget. Lain Pak Ustad mah kayak gini nyai. Oh, jorah. Tadi aing diudak-udak. Serem coba Pak Ustad ini mah. Ayo mal aing ieu. Bener ya, Dan. Bener. Mulai naon? Ayo mal. Goblok geus budak eta deui. Ka dieu sia. Iya, naon ribut-ribut ya. Iya, tuh Kak. Awas, sing aing. Song budak eta teh, awas. Orang ku aing. Cek aing ngeuna urus kadapi wae. Ayo mal. Dan poe Dan. Ayo mal. Dan. Aduh. Ulah eta mah murid Akamol. Hah? Murid lanjut aing. Ngomong atuh tadi sate. Ngomong tuh tadi sate. Aing ngos-ngosan udah sia. Ya, anak deui poporongos wae urang mana sieun. Berasup sia lah. Dong wae bisi gibak ku aing yo. Tanggal camping atuh. Goblok. Udah bener ada aing. Goblok budak teh. Ih, gemes aing. Pak Ustad gitu ieu. Naon sih? Bapak titip budak ka marane pangajarkeun nya. Bapak nuju umroh hayeuna payahna pin nya. Sakitu di bapak tah nya.